Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang dangu deui sareng sim kuring Mang Oleh dina dongeng Sunda persilatan anu janten judul Eca Satria Paguron Percaprakan ti Lembur Bojong Cihcir episode ka-14. Mugi-mugi dongeng danget ayeuna janten panghibur kana kalbu oge pangbebenah kana manah. Kanu nuju ngarandapan kasusah omat ulah bari tur dibarengan ku ngarasa gelisah. Yuk pemirsa, supados teu nyangkolong teuing kana waktos. Hayu urang dangukeun sasarengan. Kumaha jujungna caritaan si Eca episode ke-14 teh? Yuk mangga. Jaya Subrata anu tadi dibalangkeun ku adina kana tangkal gede tur manehna ayeuna aya dina posisi nangkuban tuluy disampeurkeun ku si Jaya Sampurna. Cedep cedep sora leumpangna teh mending ajer kana taneuh. Tas deket tuluy si Subrata teh ditincakan sirahna ku si Jaya Sampurna anu sakitu jebragna nya tuh rek tu badak tur jebrag kumaha apanan si Jaya Sampurna teh make wujud anu asli, wujud pigagilaeun anu ayeuna mah jangkung nate aya kana 10 meterna. Duas ditejehan eta sirah si Jaya Subrata teh ku suku adina nya ge eta nu ditincakan teh lanceukna tapi da bener ai pamikiran geus sesat mah pienuh ku pamikiran zolim tur jahat. Teu paduli si Jaya Sampurna teh angger nejehan lancukna teh nepi ka aya leuwih ti 10 kalina. Borona lawan yo adi maneh. Gitu pok-pokan si Jaya Sampurna bari semu ngahinakeun kalancuk mah. Ai Jaya Subrata anu tadi sirahna ditejehan nebikeun ka taneuna ambles ku sirahna si Jaya Subrata. Teu usik saeutik oge kusabab manehna aya dina posisi keur pingsan teu inget di bumi alam. Rek pae wae teh. Kang Jaya Subrata. Selamat ya. Si Jaya Sampurna masih kene seuri ngahinakeun lancukna bari nangtung tur bari tanggah ka luhur tekung silila basak ke si Jaya Sampurna keur seuri ngagagap kitu teh ditukangeun manehna karasa aya hawa tanaga lapisan anu sakitu kuatna. Si Jaya Sampurna anu tadina seuri teh leuwas tuluy ngaliuk mah teh ka tukang ai barang ngaliuk deas eta mah si Jaya Sampurna
kateunggeuh ku panarayang eta anu tanaga lapisan teh pinuh. Si Jaya Sampurna acorowok nyeri lumeh eta beungeutna katajong ku teu salah deui ku nu jadi lakona nyaeta ku suku si Eca anu dibarengan ku pinuhna tanaga lapisan. Jaya Sampurna ngaleang tuluy ngagedebut manehna teh nangkara tas kitu manehna tuluy cengkat deui bari mencerong ke arah si Eca. Goblok ya. Nyerang apa jadi? Kurang ajar ya. Goblok ya. Si Jaya Sampurna kekerot bari panonna teh hurung beureum mencerong ke arah si Eca. Si Eca anu diajak ngobrol kitu ku si Jaya Sampurna tuluy nembal. Maneh nu goblok mah sok we eta saha nu kumaneh ditejahan uluna teh eta teh lanceuk maneh mikir atuh sok kana mah jeung urang tong jeung lanceuk maneh katingali ku urang henteu serius ngalawan maneh sok jeung ayeuna jeung urang tarung di dieu. Ceuk si Eca bari sosolongot tuluy tutunjuk arah si Jaya Sampurna ngadenge ucap-ucapan kitu teh. Si Jaya Sampurna tuluy ngagerem bari mapatkeun ajiana eta ukurana buki ngagedean deui nambahan 5 meter jangkungna jadi 15 meter. Si Jaya Sampurna teh tina bungutna jadi pinuh ku cucuk panonna beuki hurung caang kawaseun kuku-kukuna oge nambahan panjang bari manehna teh posisina kawas maung anu rek nyakaran taneuh. Kitu teh sora nu kaset nu kadenge ti si Jaya Sampurna. Ningali kaayaan kos kitu eta teu cicing. Manehna tuluy masang kuda-kuda. Rek meuseukeun jurus anu pamungkas nyata jurus pancapit bool level 3. Teu kungsi lila eta mah. Si Jaya Sampurna teh tuluy ngagajleng ka luhur. Bersaat mun luhur eta gajlengna tuluy nyerang ka si Eca. Bari nyerangkeun kuku-kukuna anu sakitu seukeutna. Bari ngajorawok si Jaya Sampurna teh nyerangkeun kuku-kukuna. Si Eca teu cicing da geus siap manehna rek make jurus pancapit baol level 3. Eca tuluy nyiapkeun tenggeulana ti arah handap bari mencerong ka luhur ka arah si Jaya Sampurna. Teh kungsi tina peureup si Eca teh kaluar cahaya. Ayeuna mah rada kamas-masan tur warna ungu. Tas kitu Eca ge ngagajleng ka luhur bari make tenaga lapisan anu leuwih luhur deui tibatan anu saacana. Ya Eca ngajleng ka luhur ngabelesat
dua tenaga lapisan eta mah teu bisa dilakeun deui tungtung nama paadu di luhur. Tapi anu aya posisina dina luhureun angin anggera nyaeta si Eca ngagilek nyingkahan panarajang si Jaya Sampurna, panarajang kuku-kukuna anu sakitu sararegeutna plos kuku-kuku si Jaya Sampurna teh teu keuna kana arah awak si Eca nyingcet ka handap tuluy nenggeukeun tenggeulana anu sakitu tarikna nya oge peureupna leutik. Tapi tanaga lapisan mah gede jetur bedas pisan das si Jaya Sampurna ngejorowok awakna ngacleng dumeh ku tenggeulan pancabit bool level 3 ti si Eca. Tah kitu pamirsa dongeng danget ayeuna teh sim kuring. Mugi-mugi janten panghibur kana kalbu. Oge pangbenah kana mana. Kanu nuju ngarandapan kasusah. Omat. Lamun katuang tomat ulah ngagalelisah. Yu ah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios. Cemong.